Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, balik di sarang semukuring Lia Amalia di Sunda iNews. Kanggo ngabarkeun wartos-wartos anu teraktual, seukeut sarta terpercaya anu urang rangkum dina Sunda iNews. Informasi kahiji dihandapi wargi nyata hiji informasi anu cikene urang dapatkeun. Ginder atau beton penyambung light rapid transit atau LRT rute Kelapa Gading Velodrome ambruk dina Senin 22 Januari 2018 dini dinten. Alatan insiden ieu wargi 5 jami padahal ngalamatan tatu-tatu sarta kedah perawatan medis. Ieu pisan kaayaan proyek LRT anu aya di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Wetan, kasebat ancur alatan ambruk. Ginder atau beton penyambung jembatan pites sarta rubuh ka taneuh. Sababaraha haturan ginder pargi oge rengget sampai lepas ti pakakas pangait. Balukarna proses ngarjakan proyek LRT kapaksa dieureunkeun samantara wanci sarta sababaraha padamel oge wilujeng milih manjauh ti lokasi. Tacan dipikeun nyaho sarta tangtos lagi cukang lantaran ambrukna beton penyambung proyek LRT. Ginder anjok-anjok wae ambruk wanci sajumlah padamel nuju neruskeun proses pambangunan. Balukarna 5 padamel anu aya di lokasi ngalaman tatu-tatu sarta dibawa ka Imah Unduk Columbia Asia, Pulau Gadung, Jakarta Wetan. Sakitu wae warta anu tiasa kusim kuring sanggakeun, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Kuring Lia Amalia undur salira ti hadapan anjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.